Hihihihi, alah. Ampun Gusti, aku hidup zaman kiwari. Hari zaman kiwari. Hirup teh tepugu dedengan. Dina berita oge persimpang siur. Politik yang ekonomi tak stabil. Kuring nuletik engkak-engkakan di dengkatku perekonomian. Ya. Alah Gusti aku. Naon atuh Kang? Eta ampun dewek na TV. Gurger pada sia de. Ampun Gusti. Hayangna naon hayangna jelema nya nya take tuh Kang eta teh skenario kahirupan lain. Nyata lah. Alah Gusti nu Agung tobat ilaha illallah. Dewek boga carita carita naon Kang? Carita vampir dewek ye. Lah aku mah kitu Kang. Baheula teh aya vampir ceurik nya grup teh vampir teh. Agupuk ngalamun. Terus ditanya ku baturna teh, kunaon maneh teh cenah? Hei, kunaon maneh teh cenah ngalamun teh pagawean teh? Bagian malan kuring teh cenah hayang hirup di naon di alam manusia cenah gitu. Manya bener Kang nya. Manya vampir hayang hirup di alam manusia. Eta teh cita-citanya deuleu hayang hirup di alam manusia cenah. Jika tu kaditu cenah karaja kaditu. Indit kita karaja jin si vampir teh indit kaditu. Barang kaditu teh laporan. Kunaon cenah maneh? Cek karaja jin teh. Kunaon cenah maneh muru kusunu wae? Aduh, ampun teuing Gusti. Abdi teh hayang hirup di alam manusia Gusti. Nah sia maka jeung hayang hirup di alam manusia. Hayang jika manusia ningali tengeuna hirupna Gusti. Heupe. Ngan syaratna maneh kudu anggar. Kudu ngahakan getih. Ngulang dah vampir teh digitukeun teh. Atuh jadi naon kaula teh Gusti? Ku dewek teh dijadikeun lentah. Asyik cenah. Eta atuh pisan si vampir teh. Lamun maneh paeh dibere 3 kali kesempatan. Mangga Gusti, plek ku dijadikeun lentah lah di teh. Atuh pisan di kacida Ngan gitu dah. Barang aya petani keur macul di sawah, kok digegel. Da pan syaratna teh eta kudu ngahakeun getih angger. Eta mah petani cok. Babetkeun dicacag ku pacul. Paeh dah. Koleang. Naonna nu ngoleang cek arwahna. Koleang. Naon datang deui ka Raja Jin. Kunaon maneh paeh? Cek Raja Jin. Kuring teh eta dipaehan ku petani. Nah atuh hati-hati. Mangga we kulan Gusti. Abdi hoyong kene hirup di alam manusia. Maneh 2 kesempatan deui. Atuh ayeuna mah ku kuring maneh deuk dijadikeun reungit. Mangga Gusti. Jadi reungit. Lain bisa kitu nya Kang. Da sakti izin mah da bisa naon? Bisa mancala putra mancala putri. Hiber manehna teh. Da ari jadi reungit mah hati-hati manehna teh. Urat teret dina hordeng deui nyumput. Aduh, aya manusia yeuh. Moal waka ieu moal waka naon? Moal waka keluar cenah dewek. Nungguan peuting nungguan hees. Lagu hees intip maneh dina lumari cing intip eta. Barang sare da manusia.
Ketayap ngeng. Plek. Barang nyedot gede ada leungeun refleks manusianya. Kaprot. Atuh lain paeh euy tah. Kalayang deui cenah ka luhur teh euy. Paeh deui Kang, heuh paeh. Ditanya deui ku Raja Jin teh. Na kunaon maneh paeh deui? Heuh dewek kaula teh cenah eta Gusti. Keur nyedot gede jelema keplak can dicabok. Atuh dewek kuring teh paeh. Kumaha atuh Gusti? Heug. Maneh dibere kasempetan sekali deui hirup. Sekali deui nya Kang nya. Heuh sekali deui. Atuh bade janten naon? Gusti. Kumaha dewek we? Puh. Aduh, nah janten nu kieu Gusti. Janten naon Kang? Heuh gila atuh saya teh tong ka dieukeun. Tah maneh bakal salilana hirup di alam manusia. Bakal cicing. Kalian nyedot getih yang nyedot getih awewe tiap bulan. Aman isanya. Lain jadi naon Kang? Heuh sia ngarti meureun belegu. Panasaran Kang. Jadi naon eta teh Kang? Sia mah deuk maehan aing deuleu. Pokona jadi eta we lah, kitu lah jadi eta we. Pokona mah nyaman we teh. Nyedot getih tiap bulan dia awewe. Alah ampun si Akang naon atuh Kang bejaan? Sia mah deuk maehan aing belegu. Alah ampun Gusti Agung. Hirupnya euy. Madak tong loba kahayang deuleu. Geus we kieu lah hirup mah. Alah kitu nya jang nya dewek deuk indit heula lah. Aduh.